Surano tukang baso Tilewigo. Ono Surano disorodot nincak ti ono. Ari si Kohid ka mana euy? Budak aing arek datang di luar negeri ya. Balik kuliah. Atuh cek aing mau bantuan masak budak aing datang soalnya ya. Pak, aduh ka mana si Kohid euy? Ya budak aing sekedeng deui datang ke di bandara cenah euy. Aing bantuan yeun dengan sangu di mah aing. Geuning budak aing mah rujit. Teu bikin bakso tahu teu bikin naon hakanna teh hayang luar negerian nungku. Dengkeun di mah aing lobana eceng genot. Kumaha is Kohid eueuh coba aing. Aing Kohid. Kamana tuh ngaran sia teh? Oke. Gaji we sia teh ku aing. Tuh, tadi HP-na tuh diaktifkan si bobal mah. Kamu butuh duit maka kakara ka aing teh. Nelpon nga-WA. Juragan, abis cenah tulungan lah monyong cek aing teh. Untuk siapa anjing? Bukan duit mah heueuh sia mah. Kamana di budakna euy? Nyaan si Kohid euy. Aing lah. Ku aing kali lila mah gerak pecat gerak ku aing. Ku aing mah euy. Kamana si Kohid teh? Kohid. Kohid. Bener eueuh euy si Bah teh. Duh, aya naon juragan ieu? Buat aing teh ieu ceuli tepok aseureud ieu mah nyaan tuh juragan. Aseureud ka marang urang jadi pati ngadenge atuh juragan. Kapan aya ceuli di nu hiji deui meureunan sia teh masih kene ngadenge? Da panas juragan ieu teh. Ieu tempo bareu da sabelah tuh juragan. Jeroan ku aing kita tadi Aya naon atuh juragan? Pangneangkeun budak aing. Nu di mana budak? Tas balik kuliah. Arek balik ke Indonesia. Arek balik beakeun duit cenah di bandara. Sakalian. Mana bawaan duit di dieu. Da bawa duit beakeun di ditu kacopetan. Kacopetan? Heeh. Aing Dina pesawat kacopetan. budakna nu kumaha da urang mah teu apa budak juragan nu kumaha? Kasep awas juragan. Kasep Heeh. sarua akur. Ngomongna bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Manehna boga 5 bahasa. Astagfirullah, pinter atuh juragan. Pinter budak aing mah atuh teu kaos budak maneh anjing. Budak Budak cicing we di sawah, budak aing mah di luar negeri. nya Nyakan ge teu beukeun. Bakso tahu nu kada ditu cilok teu bareukieun. Hakaneun urang luar negeri wungkul budak aing ujung anu pisah teh juragan. Pisang itu. Pisang goreng. Pisah juragan lain pisang. Kurangnya apa? Sok maca dina koran. Heueuh lah pokona mah eta geus teangjung buru. Nya tuh juragan mana ongkosna tuh? Ongkosna Kapan arek ngajemput budak? nyimpang ka imah pamajikan aing, minta ka pamajikan Nya tuh aing. janjian juragan. Aing kumaha duit aing mah. Heeh atuh juragan. Jung bro. Aduh, Aing coba nyeri ceuli coba dititah juragan lah. gampang sia teh. Ngobasan alasan sia mah. Ka bos teh hantem we alasan jeung alasan. Tempona bayaran sia mah. Juragan deui ka aing. My bebe mau is jemput is plan. Dari kampung. Oh dari kampung, iya bebe itu dari wong doso, wong kotok, Kotok ayam. kotok lagi kotok bobo bukan bobe lah botak gitu. Botak itu ininya. Botak ininya ya head. Enggak ada rambut. Iya botak pokoknya. Ya kayak profesor. Iya gitu katanya mau jemput was is bandara jemput. Jemput. Mm-mm. Mau naik apa? Iya kayak naik delman nggak tahu. Pokoknya. Delman. Apa delman itu apa? Delman itu yang rodanya 4. Rodanya 4. Kayak itu kayak mobil. Iya, depannya pokoknya kuda depannya. Depannya kuda. Kasihan kudanya capek. Iya kan dia punyanya delman.
Duh, aing juragan nunjukeun nama ka dieu da bandara juragan. Nah, ieu aya naon ieu? Maya bandara kieu juragan teu loba. Loba samping ti arantung kieu bandara apa naon? Apa kurut dibong ieu bandara teh? Nah, budakna mana? Oh, itu aya Wah, aya duaan tuh keur dari ieu. Buah budakna ieu juragan. Tapi da teu mirip jiga jurag jeung budak juragan. Juragan mah hideung ieu mah rada bodas, tapi aya nu hideungna tah ieu sigana budak juragan. Ku aing teh Duh. Ieu teh punten bade tumaros. Apa punten? What? Aduh, aing juragan kumaha aing teu bisa bahasa Inggris. What? Bade tumaros ieu teh putra juragan sanes. Tumaros. What apa? Juragan apa? Mister. Aduh, aing ngomongna kumaha ieu juragan. Aduh, aing juragan apa? Yuk kenal Aing No, kenal. Is father is juragan tanah. Abi teh di tita juragan ngajemput ka dieu kitu, jemput anak juragan 2. Jadi bandara teh aya nu kieu deui aing geserkeun ka halangan ya. Putra juragan sanes ieu teh. Putra. Enggak ada putra. Age sanak. Rumput, kebon, Sanak yang dimakan. Iya, itu yang dimakan sana. Manis. Aduh, juragan aing, HP teh ka bawa coba juragan di ditu aing ngomongna kumaha. Ikut ke rumah juragan, mau ikut makan. Kita makan di rumah juragan. Itu apa? Tuang. Ayam makan ya tuang. Ya, ayo. Lu makan, hungry, lapar tuh. Sakit perutnya sakit. Oke. Aing ngomong kumaha ieu duh. Juragan aing bingung lah guys. Ayo ikut ke rumah juragan. Juragan nunggu di situ makan. Ayo turun ke bawah, turun ke bawah. Turun ke handap. Nyorot. Aduh, ieu budak juragan 2G luar negeri ngomongna teu ka harti jaba kalar ieu ti luar negeri apa ti sawah ieu teh. Kemana? Ini kemana? Terus lurus. Sini. Kadieu katu di ditu imah juragan. Kita makan. Asik makan ya. Oke, siap. Aing juragan mawa budak kalar ieu aing matak puyeng lah. Duh, mana ini juragan? Nu ieu lainnya budak juragan. Iya 2, daya dengan dua-duana juragan. Tanya arana taros Jonewa. Ditanya ngarana sa? Da teu kaharti ngomongna juragan, urang ge bingung. Eta ciri-cirina di tempo. Acan. Aduh, kumaha atuh ieu aing nyarikeunana. Sok atuh juragan tempo heula. Lamun anak nu beunghar heuh, seungitna ge beda. Teu kos maneh. Duh, kitu ka urang. Seungit bodoh tahu sia mah. Anjir. Sing ku aing urang abuan keur anak aing yo. Mesti. Tah, nu ieu budak aing. Wah, my father. Hello. Tah. Ieu budak saha ieu? Coba tanya. Budak mana? Teuing budak. Nah, aya seungitna ge nu beunghar sarua. Nya budak juragan. Heuh, sok budak aing meureun ka dieu. Duh, aing geus lila ieu sono ka budak. Sok dari yuk. Aing disebut bodoh gocau ieu mah sengit roti kitu juragan. Mana di luar negeri naik naon ka dieu? Aya taleumpang kieu. Wah, bekeun ongkos meh. Bekeun ongkos. Kapan ku aing bekelan kamari teh? Sabaraha? Aing belaan ngadua tahu jeung itu tuh. Paingan juragan pelit budakna ka luar negeri. Ngajua caus sasikat jeung hintung. Aing paingan tara digaji juragan ka budakna ge pelit. Aduh, aing mah omong jadi biasa ari nu miskin mah protes jeung protes. Anu beunghar ka pamarentah nu miskin mah biasa we jeung protes. Cicing sama diuk geura diuk. Ini leungeunna meuli balaga juragan teh. Ieu teh Mas murni sia teh. Boga apa juragan? Sabaraha gram eta? Lain gram kohit ieu mah geus tuh sia mah gram geus usum atuh. Di kampung mah heueuh meulina gram-graman.
aing mah tonan meuli nu kieu mah. Waduh, Kiloan meuli nu kieu mah aing. sabaraha eta juragan? Teu perlu nyaho nu miskin mah cicing. Mah Apes maneh aing. lamun ngadengen ge pingsan dah. Duh, Aing meuli ieu. apes aing jadi jalma miskin mah. Abi Cicing. calik mah juragan. Heuh cari ngarokok tah gratis tah rokok loba tah. Ah, kok. Duh, tumben bager juragan aya budak mah. Yo bapak, yo bapak, yo bapak abi ya, bapak. Padar. Pak ongkos Pak, mani Pak. Duit pak, duit. Mani. Dia mah datang Mani. minta duit. Mani Pak. Ongkos ganti. Ongkos beak. Ganti mani. Juragan minta duit Mani, bere tuh juragan. Padar mani. Ka budak sorangan Mani, bae kedek padar. mere. Aing mah hantem jeung duit ngaluarkeun duit sekieu hararesena ku duit ya aing. Ya ku aing dibere duit jadi gantian tah. Terus. Aku. Tah guys, lah Asik. Aing mah. Mani. Mani. Banyak. aing mah. Oke. Naon? Nah, ieu mah sekalian budak aing. Budak satu Budak. juragan ieu kan Budak. aya di ditu, aya dua nana di bandara. Budak. Anak. Sekalian budak aing ieu mah. Anak juragan Budak ya. satu ya juragan. Anak Teu juragan. nyaho. Ieu mah siga budak nu nipu ka aing baheula. Nipu naon? Iya budak juragan. Geus siga budak mana ieu mah geura sok ambugan sia. Aing. Sia teh. Budak mana ieu mah geura? Budak aing itu juragan. Betul, banyak ketempo atuh si sarua. Goreng patut lagi saya teh. Duh, aing juga orang patut deh ka urang So juragan. gerak sarua gerak. Anak mana ya mah? Anu ti balik di Jepang beureun. Aneh, nggak jadi budak urang ieu juragan. Bapak, Ya. bapak nu mana ya? Bapak nu mana? Ya, padar ya. Ada. Tuh, bapak maneh mah itu. Oh, budak kurang teh iya nu balik di Jepang. Oh, Ih, juga ada budak juragan dua. ieu budak ieu ge salah di aing mah. Aduh, aing mah Padar be. nyaho ieu ge budak saya. Padar. Tuh budak ieu mah iya tah. Padar ya asli. Amun ieu mah siga nama budak kurang juragan. Maneh sia mah ka anak Da poho deui juragan atuh geus lila teuing. saruana. Yo, Yo bapak, abi yo bapak. heeh, sia mah ieu bapak maneh mah lain ka aing. Bapak Ayo mulang. Geus menang duit. Aing mah tah budak maneh ka ditu. Ya, Bapak. Nyaho ieu ge budak saya aing mah. Geus arah juragan nyaah budak dua arah we tuh. Biayana mahal ngarawat jelema teh Kalau hiji ewang atuh urang ge nu misin daek hiji, ya juragan hiji. mah. Aing kudu ngarah budak di depan rumpuh aing budak aing beuting di mana? Arah we juragan kagok nyaah. Cek aing di bandara ieu mah. Solokan meureunna ya budak aing ieu. Jet ieu budak aing. Wah, geus arah juragan nyaah atuh jadi tukang naon sasapu di mah. Oh, ku aing gitu jang Wah, pelayan unggulnya. aing jadi pelayan Jang unggul. nungguan pamajikan aing. Heeh. Ya awas ya. Ngutong tuang-tong ka pamajikan aing. Ku aing kusrukeun. Pulangkeun teh. Jeung Pulang. mere duit ku aing. Eta mah budak maneh. Jang jajan. Ulah nyaah juragan atuh. Sia mah geus nipu deui wae ka aing. Kita ngajemput budak ieu mah anu kararieu. Aing Atuh ke rumah saha boga budak kararieu mah. Jang gede budak aing kos bapana yo. janggung gede mah tangka kalapa juragan di ditu na ge da eueuh kan dua-duana. Ari ieu di bandara ti saung sawah ieu nu kieu aing. Teu apa juragan. Budak aing di bandara kene. Sia mah. Aing geus salah dewe. Ieu budak kemana tah biar geus dibere duit tah? Ku aing. Heeh, tuh ayo balik. Mani cenah naon tuh mani. Tuh balik ke semuntu, cara ngajak balik ke menang duit. Siapa tiba heula cai aing tukang nipu ka aing. Duit. Antum Aing mah apes. Yuk balik geus menang duit, hayu balik. beralih Ya, flash Pak, budak saya budak saya. Hayu balik lah. Ya, hasil yo pak hasil. Itu kan gawe ku aing 2 tahun Ah. di rumah aing. Aya jang. Mau dibayar juragan? Tah geus dipapekeun ka budak maneh duit teh. Aduh, tuh gara-gara maneh ceng teh aing 2 tahun mah digaji. Telat. Alah, ayo balik lah geus. Ai tapi aya jang jajan palah tenang. Lumayan. Aya jang beli kuota ya. Ari maneh saha atuh? Urang teh diajakan ku si Kohit, urang ke saung sawah. Ya diajakan cici jadi ngaku anak juragan. Nya diburuhan 5.000. Aing dibere rokok ya sabatang aing. Ka aing si Kohid. Aduh, aing mah. Terus ari si anak siluman apa? Dibawa ka aing mah da boga. Ke rumah sa aing boga anak. Ada yang ke Iya, aing saung sawahnya diajakan. budak aing mah huntuna ge beres. Yo eta huntuna eueuh kitu anjir.
Sarua aja jeung juragan mun Mun tong ngahina ka juragan ieu teh juragan sia teh. Cuman ya sarua ompong. budak aing mah beres huntuna anjir eta irungna ge teu demek kitu anjir sia teh. Sarua dem. Geus ini sia teh nipu jeung sarwana jeung si Kohit teh maneh. Anjir teh geus sia. Ini ka ditu tuh. Isi mah anak aing lain, da anak aing yang bersih jeung gede mah sepet teh mencek sama. Tuh ini kan itu. Nuhun juragan duit aja nya. Nuhun kumaha eta diekeun duit aing Ajik bisa. juragan nuhun nya. Sia teh Nuhun. duit aing kehen. Sarwana sia teh si Kohit. Dasar anak buah si Kohit kehen waras si ge. Mawa nu anak aing goreng patut kitu sia teh Kohit. Nipu wungkul duit aing beak yeuh. Nipu sia teh. Ku aing bawa ka barak sia.